Ay si Kemet. Ih. Kunci di imah si Kemet nya. Kamana jelema teh? Ampun aing. Capek dua kali. Itu sedelekeun ka aing. Alah. Kemet, kenal Aisyah? Majikan balik di pasar teh ieu lainna bantuan geus macarape di parusin Kemet kalahkan motor di jaba motor batu deh teh. Kunaon atuh geulis di babarawakan wae. Teu leupoy keur naon. Di mana ni geulis kitu isu keneh? Aisyah mah wanger we kitu kahirupan nya motor batur. Aing mah sudi najis boga salaki jiga sia da. Ayo buru kana mana atuh? Ini bener pering. Boom ah. Yo mana mah? Babarawakan. Kamari aing mah gokeun babaturan maneh. Keur main jadi togel geus naon yang dirasok. Babaturan nu mana iki? Aya pokona mah babaturan maneh. Demi Allah naga aing mah can pernah main togel. Paling oge nyosur abis ya. Nah, cuma ampun ya Allah goblok. Kalau kena osur abi. Anjing cek kalau kabur. Goblok. Goblok eta sanu nubruk aing salaki sia si Kemet. Goblok tempo aing kotor kieu ka pasar. Ya, Ba. Kunaon atuh sia teh? Tuh aing udah si goblok geulanya. Maknya geula ngomong sok nyoos rabi aing geura. Udah siapa kan apa majikanna ya bae we atuh. Atuh goblok. Emang surabi batur sia teh. Heuh kamari si Kemet salaki sia. Nyamcing. Papanggih jeung awewe make baju hejo nya Ca aing ge jaba geulis ditatangkep si Kemet. bener atuh itu kumaha manya ditatangkep kieu. Salah ditatangkep kieu si Kemet leuwih geulis teh leuwih ti euceuk. So meni kitu ka abi teh meni. Udah emang patana geulisna leuwih ti euceuk. Ka mana atuh? Nyari ka pasar. Jika tuh ini kemudian udah si goblok. Geus nguruskeun rumah tangga batur tidak ada faedahnya. Bye. Pasar. Jelema aduh aing si Kemet balik aing didagor syuk. Fitri orang-orang nulis liburan ya katen si Yanti yang siapa masuk segala dibeli. Berarti ah, tapi mau naon itu udah siap timar ada pedih. Wah, Kak Ida mah gera bager. Oh, eta teh. Oh, tong loba ngomong hayu gera. Oh, itu. Nah, atuh tungguan. Ida, emang si Yanti geus balik itu? Kan balik liburan meureun aya. Sieun ararewo. Aya meureun da cara peun mesti balik liburan. Bari urang soro ieu nya hadiahna. Heeh. Lempang teh buah. Waalaikumsalam. Dek ka mana atuh? Oh, atuh meni ka mana kumaha abi we atuh? Di beneung geus liburan teh dibasa beuki geulisnya. Aya meureun jang Fitri jeung Idam. Nah, cek aing oge. Rek main sama ka itu mah rantau lieur. Meni matakna ieu. Matakna ieu. Moga lalaki jadi bisa ngabiayaan. Aya jang Ida mah meureun kecantikan we. Allah, Mana si amin. Gayanti geulis kayak payung kalalaki Ida. Dengar ya, seorang cewek itu harus bermodal. Fitri ge naon? Sediknya keur goreng susu. Maaf abi we. Balik ah. Yanti meuni kitu. Tok pedih. Melihara. Galieurnya nih si Fitri.
Si Ida rentaan skincare. Cak aing mah nya ngagalubugan lalaki ka dia di biayaan. Nih hirup teh kumaha sih? Di saha di nelponan wae. Tadi angkat teh hayo we nelponan. Aing blokir segoblok teh. Orang kasih cetasi we yuk si Anti mah menikir tuh cedit. Kita cetasi mah bager geurang ya. Si Yanti mah cedit ih. Aing Si Ibi itu Kenal. naon? Di bener saragara kitu geus balik liburan mah. Geus panennya. Minta tuh Fitri. Area lingsa teh datang ka dieu kemarin panen aing baru segera acan. Dari awak ieu liburan oge ieu baru amawana naon. Piraku. Ih asli aya urang kamari liburan teh ngareun geuning. Kita nyari di awak. Ingat teh hasil geus kasih. Ya kita hasil ka ibu teh hasil. Baru apa nih dia kan kebon geus sabarang minggu teh teka urus. Kamara ieu darek mental mau naon gitu. Kira bawaeun atuh naon. Bi ieu Fitri teh geus sono ka ibu teh. Atuh mah aya ngaron wis aya kahayangna kada. Ibi mah da bager atuh. Geus ibu mah. Guru minta ida oleh-olehna. Dari awak tidak datang 2 kuman. Aku Fitri pencetan atuh ibu teh. Mikir tau si ibu mah. Mana menik mikir Sare heula kana ditu. Dari budi etang dua datang ka radio hayang minta oleh-oleh nyasan aing teh balik ka Garut teh ngadon gering teu mawana naon balik ka dieu bisa oge syukur-syukur dari weuh pisan harayang ati bareng we aduh enak gini angin. Iya, gak apa-apa. Aduh, siapa? Nyenggol-nyenggol. Manis sekali ya, siapa ya? Kejar ah. Eta aduh kemet geus jeung saha deui eta awewe. Aing bejakeun kasih izin bakal jadi rumpi. Aing bejakeun aing. Itu balik atuh mencet ate meuni nyeri mani mah eueuh ka ngeunahanna pisan tuh pangaladangkeun rahasia awas atuh mane ditendang ku kau teh buru Sabaraha? sok diu mane ini asa beuki geulis make skincare naon meni ibi mah kan unggal koge nyaho ya kumaha meni Naon deui ya? tapi sok jeung lalaki kan yang tara ya osok atuh ibi meni makanya seorang yang tidak pendamping laki-laki kan nggak mungkin. Tanya banyak teh yanti mah sia naon ka diladangan ku si Ulan Kawe teh nanti mah. Ih, meni ieu. Si Ai itu meni kaset. Ulan naon eta teh anu deui punten nya suka pueureui si Ulan mah mane kok gitu Itu tos dibayar saja. anya tos teh acan dia ka neng Ulan Pasti dibayar, Cak. Acan. Biasa keteteh we kita dibayar. ih so cantik mane pangmayatkeun nya Ibi. Eta teh laki aku kemarin teh kasep teh cek ibi mah teh. Jangan nih bobo ini. kasep sih tapi Ulang ge bogoh, Mak. Maknya ya meni kudu inget umur jadi mama teh geus majanda. naon deh atuh naon maneh teh naon Ini bogoh ulang oge. meni kudu pasaing-pasaing indung ieu sia can sianti can maneh Ini. nih ka urang teh geus balik di liburan teh aing mah hayang tenang wa ka cicing we bak pika ambekeun wae
sarwana maneh oge. Sarwana ieu oge jeung budak sarwana bogoh deui nya. Kanu gebetan Yanti. Tidak, banyak itu kudu janda bodong wae kitu. Atau ibi lo janda budak udah hiji. Mending we mami sok meuli naon kayak di ladangan ku si Ulang. Oh siap, sarwana indung jeung budak. Coba sabari bayar, bu kades teh mana bayar maneh. Teh heula atuh meuli lagi acan. Sakitu ieu mah ngetakeun heula atuh. Naon? Naik meuli naon maneh? Aya sampo tuh. Di sampo jangan naon sih. Aya sampo mah bulu handap. Dede mau atuh, ai dede. naik adus maneh. Ulah poe adus. Naik adus teh hade wae maneh. Saat ulah nu bener geura di Ciladangan teh ku indung di mana pun maneh teh make mata geranya neangan teh ini kituan wae tah ieu teh sampo naon Ya ieu nya indung jeung budak apa-apa. sampo naon Yanti waka kituan Sampo naon ibi jeung kondisionerna Yanti mah. kabikeun kasih eta kasih Dengan konsumen kalau kapan saya Anjing si Rudi, biar hitungkeun jeung si Rudi sabaraha dia si Rudi. Beda si Yanti mah loba duit. Amin ibi ya Allah. Dia si Rudi sabaraha si Arudi? 15.000. 15.000 ya. Si Yanti 3.000. Bisa di mana? 15.000 geus lah ka 20.000. Tapi geningan mending Paskeun 20.000 kan Yanti mah banyak uang. Dia pantangnya dia Tantang rame. duitnya mananya poho deui. Yanti. Bawa mana-mana Di kantong kesuk aya yang mah ngelitkeun duit. gaya elit nih. banyak elit ekonomi sulit cenanya gitu lain. Namanya Agus kayak apa ya ambil mah miliar. satu geus ditransfer atuh ke ibi. Ambu asyik. Oh, tukang beta di imah. Kata nganjuk, tukang kata nganjuk. Oke, cenah nya sekalian mayar. Ieu mah anu aya jalut jiga Ya, kalau barina tuh si Aludi geus jauh ya. Nyesok atuh. Jung, Kak. Sudah gede ah pencatan deui. Juk aing mana mah. Bye. Bye. Jung. Jauh. Ya. Goblok. Bye. Udah puyang anjing. Ini di kami puyang. Uban puyang. Aludi. Ada gua. Ari abah teh kemana? Beda langsung ka bumi wae. Bumi wae da seluruh Wah ka bumi Yanti heula atuh. Wah, saya Eta Atuh Arudi. Wah. Ukeun WA wios teh nomor WA. besok isi nih coba progres teh. Satu catat teh. Sok, sabaraha? 085. Iya tinggalkan dia. Keamannya ka bumi Yanti. Nyanyi lah. Cobain lah, nonton. Nuhunnya Arudi. Ya kana mun kita coklat sama ayat kan sama eta sok ladangan imam ni urang bari wae waka indung teh capek. Ayo he ulah Siapa? nyuan. Ka pasar indung teh isuk-isuk teh. Jalan perut. Jala perut. Oh, mana ge ceprut, KBG jala perut dia mah. Isukan ulah sekolah capek males. Namanya bawang daun terus kasih markona gitu. Kemarin nih jeduk di air mah. Ibi, Ayah, ini si Ibi. Ibi, Mai itu mah. Ibi, Mana tuh ladangan ulang. Ici, naon Ci? Ibi. Ayo dibeliin dia teh. Eta si Ici. Pokok aing meni. Naon pokoknya naon? Aing gara-gara si kemet di aing jadi pokok. Jadi ada si kemet teh naon? Namanya lo rek beli ya bawang daun. Lah pang ngaladangkeun bawang deunan sabaraha? 2000. 2000. Ini 2.000. Di buru sok ladangan heula. Pokok geus di pasar dia. Beneran sia adieu hayang nyawa tuh. Aya naon? Nah, ijak kira ka dieu. Gusti nu agung si kemet. Si Kayaknya. aing. Goblok jelema eta atoh. Aing mah kudu kontrol ieu mah. Gitu-gitu aja Aing mah ngabejaan sia we. Minyak kontrol yuk. Ieu sok we Ici.
Tapi Ibi jadi saksi di itu jadi benar. 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 Sia jelema adong sia. Jago lagi Gusti Imam. Mana duitna? Ayo poho. Main nang wae. Wah, aya anjuk-anjukan namanya orang mah. Mana sih nih? Mana Ada sih lanjut itu? tuh. Ayo naik ici. Aya we Aing udah sia. kita rame kudu dikontrol ku aing jeung. Enak mah. Cici budak mah tong kudunya hawa umpan. Nah, si jelema teh jara replut ih. Hieur geus liburan teh. Si goblok teh eta merenya. Tuh, lihat tinggal ka mana nih? Sia mah geus ningsi. Ya, lain bebondonan gitu weh. Nanti ieu teh wara boga alot teh. Panguruskeun salaki batu. Kela-kela ici. Lu kayak jadi kolot mah ya, bejaan jadi alot teh. Kela-kela aya naon ieu teh nikot juga kasurupan. Oh, datang-datang nenek gayung teh tiba-tiba marah-marah ya. Kurang ajar sia goblok aing nyebut nenek gayung. Heh. Kamu nenek gayung aing nenena, sia gayungna. Kurang ajar ha, nyebut gayung sama aku. Perasaan aku mah gak ngegoda salaki orang ya. Aku mah dari tadi habis jalan-jalan ya bi. Sia ngabohong goblok. Sia salaki mana? Iya kan salaki mana? Aku mah gak ngegoda salaki orang. Aing mah aya bukti, sok loba nu ngadenge, aya bukti. Gondang. Ngomong gondang tong ngajedog wae. Jadi bukti teh. Kumaha Markon aku Aku mah. mah sok. Kamu Tanggung jawab ya. Si goblok jadi bukti teh kitu. Makanya jangan percaya. Udah sia Mayura tingali si Ici. Tawaleh we ngajieun masalah. Ayo balik buru ah. Biar sia mah keluar. Roll and action. Hadir gitu. Kok kalian ketawa kesini? Kalian kesini. Harusnya mah yuk. Terserah ya lah. Di sarager gitu terus baik lebaran teh geus panennya. Liburan lebaran. Beli di dapur kolot teh atuh. Pas poe iraha. Kemana? Ke dia. Ajak we eta ge ulin hungkul ku ibu-ibu. Kemana diuk gila Siapa nama? Iji. Anjing. Kat. Me Surabi Batur. Surabi. Heeh. Goblok si Kemet. Kela. Action. Sia mah da Salaki yang mana? Ha, aku mah perasaan geganggu salaki batu deh. Kan